Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmatna ka urang sadayana. Sapertos nikmatna kasehatan. Sataacana tepangkeun wasta abdi Isna Tardiana ti kelas 11 MIPA hiji. Para hadirin anu ku sim abdi dipika hormat. Dina waktos ieu sim abdi bade ngadugikeun hiji pidato atawa biantara anu nyanak jejer kumaha pentingna hirup bersih oge sehat kanggo kahirupan urang sadayana. Nuyu jeung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kabersihan teh sabagian tina iman. Salaku jalmi anu beriman tangtuna urang ulah ngalalaurakeun perkara kabersihan. Urang sadaya kedah ngajagi lingkungan oge awak urang sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyawat. Kumargi kitu, urang sadaya kedah ngajalankeun hirup urang sadidinten ku cara nu leres oge sehat. Sapertos ibak, ngarah awak bersih, ngosok waos nu rutin, bersihan kuku maksimal saminggon sakali. Eta sadaya salah sahiji contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna saperti miceun runtah dina tempatna, ulah nyidu di mana wae, lamun batuk atawa bersin, baham teh tutupan. Lamun sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang bakal bersih tina sagala kotoran. Kukitu awak urang jadi sehat. Urang sadaya kedah resep oge mika cinta kana kabersihan diri. Lingkungan sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Para hadirin sadaya nu kusim abdi dipika hormat, hayu urang sami-sami ngajaga sareng ngalakukeun hirup urang nu sehat tur bersih. Rupina cekap sakitu nu tiasa kusim abdi dihaturkeun, pamungkas ti sim abdi pribadi milih aya kecap anu kirang merenah, halarapna atanapi aya basa anu kirang euteup seureuna. Mugi para hadirin sadaya kersa ngahapunten. Hatur nuhun sadayana atas perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.